Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, sonten kasadaya hadirin anu dipihormat. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Kawasa margi ku rahmatna urang sadayana tiasa ngariung dina ieu kegiatan peringatan Hari Bahasa dina kaayaan sehat walafiat. Simkuring konita, Sareng simkuring hana, peringatan Hari Bahasa mangrupa waktos anu penting pikeun ngingatkeun urang sadaya karena ajen inajen bahasa salaku alat komunikasi, identitas budaya, sareng sarana pikeun ngajaga persatuan. bahasa henteu ngan sangkur alat nyarita, tapi oge mangrupa cerminan jati diri hiji bangsa. Ku basa urang tiasa ngedalkeun pamikiran, rarasaan, sareng budaya anu diwariskeun ti karuhun. Dina zaman globalisasi sapertos ayeuna, tantangan dina miara sareng ngelestarikeun basa beki karasa, ku kituna peringatan Hari Bahasa ieu janten pangeling-eling supados urang langkung mikanyaah kana basa sorangan. Hadirin anu dipihormat, satuacan urang ngamimitian acara simkuring bade ngawartosan runtuyan acara dina ieu kegiatan. Runtuyan acara peringatan Hari Bahasa dinten ieu nyaeta: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu kebangsaan, 3. Sambutan, 4. Acara inti, 5. Panutup. Urang lebet kana acara anu kahiji nyaeta pembukaan. Pikeun muka acara ieu mangga urang sami-sami ngucapkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara salanjutnya nyaeta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kasadaya hadirin dipaharep jumeneng. Hatur nuhun hadirin mangga colik deui. Runtuyan acara salanjutnya nyaeta sambutan. Kaanu bade maparing sambutan, waktu sareng tempat simkuring pasrahkan. Hatur nuhun kana sambutan anu paratos dipasihkeun, mugi tiasa nambihan sumanget urang sadayana pikeun terus miara sareng ngagunakeun basa kalayan hareuk sareng leres. Salanjutna, urang lebet kana acara inti dina rangkan peringatan Hari Bahasa. Dina acara ieu, urang bakal ngiringan rupa-rupa kagiatan anu patalih jeung basa saring sastra. Mugia acara inti ieu tiasa janten sarana pikeun ngamukarkeun kreativitas nambihan wawasan sareng meningkatkeun rasa reureus kana basa sorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, marilah kita senantiasa mengawali setiap aktivitas kita dengan menyebut nama Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, istilah gaul seringkali kita dengar terutama di kalangan anak muda. Istilah gaul berarti berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalin hubungan dengan orang lain. Teka rasa acara inti parantos rengse, mugia sadaya kagiatan anu parantos dilaksanakan tiasa masihan kesan anu sareng mangpaat. Hadirin anu dipihormat, urang parantos dugi kana acara anu pamungkas nyaeta panutup. Simkuring ngahaturkeun nuhun ka sadaya pihak anu parantos ngabantosan sareng ngiringan kasuksesan ieu kagiatan. Mugia peringatan Hari Bahasa ieu janten pangingat kanggo urang sadayana supaya langkung mikanyaah ngajaga sareng menggunakan basa kalayan bijaksana. Upami salami mimpin acara aya kecap atanapi paripolah anu kiramareunah. Simkuring nyuhunkeun hapunten anu sakitu agungna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.